ka Gusti Allah pasrah. Allah nu jadi wawaki, Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Nah, hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa, nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa. Moal bisa kajen kumaha tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun. Ngajina hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan mah aturan Gusti Allah. Gusti ceuli teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, ceknya nanti horenganan eta suara. Satu sarua aja ngadakeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap. Iya teh oksigen, angin. Teu kadeuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin. Lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana. Ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleu. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang nek ngalawudu teh. Kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa urang jam 2 mulai urang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat ngawudhu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK tambah kos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah. Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sungut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah? Semur. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah? Rendang. Tah eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti
ih Gusti Maha gagah moal kasih asupkeun ke jero hate anjeun bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek kabujal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang bigdug naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya sa kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen kuku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleuk lain deui katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta mah nang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan geus hayang nyaho mah ka ditu bae geus
dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar mokona mah sia mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho lain pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis. Oh itu aya kitu mah. Iya teh jahal lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus, generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam. Terus Qabil ngabunuh Habil, ta eta teh nang pangeran setan ngaranna. Terus datang ke dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna. Terus datang ke belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad. Ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin. Geus mah eta bae. Pangeranna ulah ka Allah kadinya bae. Emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah. Pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah. Kitu. Laju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh. Ulah hese. Lamun tiama aya hiji pabrik, kemudian eta pabrik geueumeuan, eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi keuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan janggotan sia ajak nu kumisan teh hate kitulah sehat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot eta geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum ta eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan gitu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa
oh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah atuh ditikep. Oh bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seun ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna, bisa dibelum perusahaanna, bisa dibelum teh dibelum semangatna. Kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana. Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna. Geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya. Sial jasa juring takos gitu ceng. Oh di mana ya hayang ke tarif-tarif ayah hayang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeo ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangan dek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu di teureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae. Oh kitu nya jaga puja weh itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah taala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis. Ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran.
nangieun Allah makhluk keneh teh teh tapi ku suku ngeunaan gitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing teh mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ka setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk tete parentah setan nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mah manitararis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ieu kan zaman modern sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ke irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mah iya di konsultasi ayo tuh Mas obrol ieu haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sekolah tatanya usaha bae lain imah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup kalau nggak asup tak kos gitu teh tetap yang boga mobil yang boga imam mewah lah eta komo teki uci ngomongna segala wali-wali lan terus ya mah kos gitu geus bawa Kang Haji mah ka ditu gimana kok ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh gitu bantu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut itu bat saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babae nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos gitu
syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup kitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh oh haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula atuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kau ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge ceuk boga aing WC paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah motor mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar ada ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya selalu apa mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nuker ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di dalenna ulah fatul muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana ge teh mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad ye itu mending eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae eta cuma ke dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyawa kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu habek kitabna
Geus satu karak anak baik jangan ngarikuk jana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna majanya ge nyahueun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai gas tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu pangeranana teh ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan tuh daun atuh make mangan jangan cai mah teh mangan komi sakariba siar setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bil ghairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong teh Nasara ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah atuh amun Allah boga anak mah meureunanan atuh kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ja Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandang nyeun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasahage
urang mah urang kuari dek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek ala mana ieu teh dek ala timur dek ala Mesir dek ala timur tengah dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu sakalo ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu jeung moal aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen ku kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de. Kurang curiga si anak boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal. Nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta eusina nah nyieun Allah, bumi serta eusina nah nyieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah. Eueuh nah nyieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah. Nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru lagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha atuh bare eta kos kitu tahu jasa. Tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nang yen Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantak Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak kenang nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui neuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mandek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh ge.
aya anu diajak ke puncak tadi aku babaturan eprak babaturan anak berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyahoeun Gusti Allah eueuh nu teu nyahoeun Gusti Allah kabeh nyahoeun kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoeun kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoeun Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijarogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup sakiceup ieu mun can bisa kos kitu lah nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kebar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura we Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus kurang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu
salat mauduk kocak salat tahajud Allahu akbar Assalamualaikum tahajud Allahu akbar Assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiung bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadegkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta cenah makanan inuman beta apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bi kulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasir oh abdi dieu di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandina kan sia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ngingset tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan geri laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah masalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi salat tahajud dia emang teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu
ye parang sana aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda robah-robah pan setan kakarakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim pancen aku bismillah ilit deuen teh asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos gitu jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parang sana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ilit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariban teu datang nyana kadenya cakal bah sial horeng takal kadonglong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana tipu aing goreng dek Agustus kabur apa bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bang goblok aing ketipu cek kana Tuajak duborangan mah sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueun naon kusorangan kene ngajuri-juri teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih
bahkan maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun ka dia putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna ya pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek wah asana tadi udah ada 4 letik ya salli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kosek asal kelenger didinya kerasa ah segala iman dengan ngagoler bae bahaya iya goler dijaket tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresek kan aya keneh bae sakira eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia aing sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong benerah kagak dapreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeun dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Badung eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Badung ya takos kitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara
fa'budu maka ngaibadahan naranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dia jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli manten naon ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiribat Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakarak penjualan pertama 25 ton geus dijual batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene geus teh kudu meuli emas komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan tah mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap
di Swiss simpenan negara Indonesia maka rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih mual kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur nu matak dilengserkeun emang kunaon? Korenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika. Waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya. Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakonna lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya cekna sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali atuh sia mah malah kanya aku sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY nyahoun nya lagi sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kado porosotkeun calanana suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya orang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislaman anak ciri keislaman ge orang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu
nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana, masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal, setelah di kapal asup tentara Kristen dipayang kabeh di jero kapal orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong goblok dong teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na bangsa tolol bin goblok gitu sia mah. Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal keluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ku Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus seunana naonan. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui.